mangga orang sengiti tenan para seniman muda di lingkung Seni Calung Jelgro SMK Teksar Karawang sejak tanda Magelang. Macam mana pula bang? Sini tidak tadi ngaji dong wae. Bejaan atau bejaan cenah ulah gitu wae cenah nangtung gitu pas batur. Batur nangtung main ada kok wae. Kenapa sih bro? Lah batur kan ada nangtung kabeh mimiti nu terakan itu ke nangtung mana nah ada kok wae. Nangtung Emang mulai yo? geus mulai tadi geus mulai. Kenapa engkau nyaga ngomong? Kenapa engkau nyaga ngomong? Ya sing ngarti we, ya sing ngarti we, ya sing ngarti we. Bantui. Oh, dirinya. Tong dirinya, nangtungnya. Contohkan. Jalan aja ya. Misalkan tung 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 tung. Nah, gitu. Sika batur atuh. Berarti pun suara gendang tung 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 kurang nangtung. Ya, harus gitu. Gitu. Sok. Nangtung. Orang merenya orang di situ. Nyalain di sini. Oh, apa tadi geus bejaan gitu. Lepas tung mana nangtung. Tung 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 kurang nangtung. Ngerti? Walinya main nangtung mah udah ngomong wae. Oke, lu pis. Oh, sok. Wae naon tuh. Lah. Ini Dia bulan tengah. Sing atuh pukul batur. Batur kaki kiri mana pukul kaki kiri atuh. Hah?
naon deui wae siapa digoreng batu naon deui Bencik dalang pan cek dalang tidak ke kanan heuh baca dalam cek kanan di sini heeh kau Batak ada apa sih kau? Kan saudara ke kanan, kenapa kau ke kiri? Nih, aku udah balik ke kanan, tidak? Kanan nih kanan. Ini kanan mah ini. Salah ini kiri. Ye di mana-mana oke kanan mah iya. Ini kanan. Ye tanya ke tuh ke ibu camat. Bu, kari kanan mah dulu nya punya. Tanya kanan. kanan teh katuh Coba Malik. Aiki sareng Ayoga keur marebutkeun naon sih aing mah lulus teuing atuh budak teh Ya, saya geus ngomong ge aing mah leungat. batur keur masalakeun kanan jeung kiri gitu lamun ka kanan mah ka kanan atuh Yoga siga batur tuh Ini kanan lah. kanan mah Sukarya, upame kamu saya kan tadi Pak Hidayat, Sukarya. Teh hidang mana teh hidang si dalangna. Sing bener nanti ya.
ulah cari cing bae. Ya, saya ngomong kasar sih. Ka mana? Kasar deui kan ka mana? Lamun darahna muter, mana kudu ngilu muter. Betul. Heeh. Orang ngilu Mana muter. muter kabeh ya mau muter ulah cari cing wae atuh penyencet dalam sosoranganan gitu. Si iya disalahan lah si iya. Kan sudah kubilang. Iya. Ya si Butet. Si butet. Oh, ayo pacar berburut. Butet teh bari lagi awewe atuh. Tulang, ini tulang. Kamu ke mana sih? Tulang. Iris si tulang. Tuh. Ya, Tingali tunggir hungkul. kalau mau makan tulang awak aja. Gas. Kan sudah kubilang. Iya. Tidak duduk di dalam. Heeh. Tapi cenah muter. Tapi si tulang Heeh. terhidup kos dalam. Masalah hideung. Geus ngomong anu hideung mah dalan. Ya lang can dia tong mawa beungeut ieu ge lah. Naon? Saya tong mawa beungeut ieu. Kayak ganti. Beget kunyuk aing mah. Masalah segala. Dalam kos seorang pimpinan nu kuduna dihargaan. Siapa diledek-ledek ngomong dalam kos hideung kos kieu. Cicing atuh ngahargaan dalam. Eugeun mah eugeun sama pesen teh ngahargaan aing atuh atur di panggung mah hargaan aing. Capek atuh dah. Bara duit dihargaanana. Hargaan dalam teh selaku pimpinan. Dalam jangan marah-marah aja atuh. Tah ayeuna mah kieu jangan. Ha? Kan aja saya tong ngomong. Tong ngapain kalina? Geus. Lah. Siapa nanyakeun ayeuna kenapa? Ayeuna teh keur ngabahas muter, urang muter, manehna cari cing kabeh jeung maneh-maneh sagala. Siga adalah dina ceulina keur ngaguru kitu teh lam. Nah, guru kunaon? Dina ceulina ngaguru kitu teh. Heuh, lamun dalam muter maneh muternya. Ngarti. Sok. Iya. Kantin mana lah kantin? Kantin mana kantin? Ah, kantin mana kantin? Aing perih beuteung. Tuh aya mie goreng. Hah? Oh nasi goreng kajun 2 bungkus weh si dalam tong dibere. Hah? Oh nasi goreng? Oh kajun 2 bungkus. Oh ayo sabodoting si arek main jauh ke arek itu ke bahaya mikir kan. Ayo mikiran nasi goreng tadi si bapak. Mana can peren ieu teh can peren atuh. Oh can peren. Tuh akan bikin kelap beuteung atuh. Pak bungkus lah we pak. Bungkus peren. Masuk dalam tadi teh lain muter kos siga koleser kawas gitu lain sia teh. Ya maju atau maju. Kayak lama maju lah semuter kos koleser. Maju. Majunya ngerti kayak maju. Bicara, makanya lamun bicara. Maju. Siap. Maju. Aduh ari maneh heuh maju. Maju. Heuh maju. Maju kan ya. Maju. Ente. Balon dah teh aing mah. Naon? Cenah maju malah mundur. Ari mana teh ngadeng ikut ceuli. Pancet dalangnya tadi teh maju atau maju saya teh ulah mundur.
siapa gitu? Tah salah si ieu kunaon mararungkul. Apa nu mimitian mulu teh meureun maneh. Macam mana pula? Siapa bisa teh macam mana pula? Macam mana pula, Bang? Cing ngomong bala aing teu ngarti sia teh henteu bala kieu. Maju teh hidang maju. Maju lah Nur. Maju. Maju tagutor membela yang Apa? Siakanya maju tak gentar. Modal manten. Ya. Ya, teh. Mun bisa berkurang teh mah siapa sadar mami heula. Jangan marah-marah lain atuh aoger. Cuma aing teh marah ka sia. Nya sia ngomong ararung ngapain? Naon sih? Aya masalah. Si itu lulus bae ngomong nah si itu gede apa? Nu eta gede hutang. macam mana pula Gitu, Bang. Iya. Ya enak mau kieu lamun dalangna maju, marane maju ngarti. Hati-hati. Heula. Maju. Maju aja ya. Maju. Nah. Maju lah. Mantap dalang. Hirup dalang ulah lu. Peberiheun loba hutang. Ulah loba tinggaya eta ali pendapat gede. Sarua jeung irung. Nah, ini ngomong berubah. Ya, saya Pan tadi kita dalang maju maneh mah kalah cicing we kana ralepekeun urang anak mana teh. nih. Lah. Ya kita seni. Lah. Hah? Elunya aja diem di situ. Siapa tak apal seni eta teh skill tahu ge skill. Ya saya skill teh si nyalakeun WKH sia nu salah. Maneh tak apal skill. Besok itu tukang marangi dengan dangan skill. Kikil eta mah lah kikil. Ya skill mah mari nage ya. Lamun eta teh lamun kereuna hayang hari sambil kikil mangga geus kitu. Bisa tambah hujan lah. Hujan. Ya, hari pentil mah masuk di proyek ya karuan we tano. Sama beko. Jauh. Siap. Urang sumpingna ka dieu teh. Bener tah? Heeh. Tujuanna bener kangge ngahiburnya. Ya heurang. Ayeuna ngahibur para penonton sadaya mah can arapeun urang masing-masing sangarana, sanamina gitu teh. Ya heuh. Jalan can arapaleun orang dieu mah. Ame apel urang kenalkeun. Urang kenalkeun ari di seni mah biasana Iya. teh pake lagu wae. Pake lagu wae. Ari orang seni mah Iya. cak-cakan naon-naon oge besok pake lagu. Eta laras. Kos aya pribahasana. Bari bahasa naon Kos teh? ieu tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Begitulah kata pepatah.
Cilaka jak cilaka. Cilaka aya beri santuk joget. Tah ayeuna urang kenakeun tadi teh apa nyarios tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta gitu. Kenalan. Udah kenal. Diajak jalan. Bener gitu nama. Kenal pot. Udah kenal. Paranas polocik. Cokor panas. Ayeuna urang kenakeun nya, urang kenakeun da urang seni, urang mah urang angge lagunya. Sok. Nuka hiji kumang tedi, nuka dua kumang jangkis, katiluna ujang pian, kaopatna ukang riki, lain deui, nu datang lain manehna, dalah deui. Ararakeun nuka hiji kumaha tedi, kaduana kumaha jangkis, nuka tilu ujang pian, kaopatna pukang riki, lain deui, nu datang lain manehna, dalah deui. Ararakeun nuka hiji kumaha tedi, kaduana kumaha jangkis, katiluna kumaha pian, kaopatna ujang riki, lain deui. Salah sensitif lah. Hah? Aing pas maju lain deui. Datang lain jalan. Emang aing lain jelema? Aing dikenal betul lah. Pikiran. Gua pengen dikenalin, Besti. Oh cari kenakeun mana emang nak? Gua belum dikenalin bro, jauh-jauh dari Jakarta bro. Di mana emang nak? Tahu gak kau di Jakarta? Oh lu emang lu orang Jakarta ya? Jakarta bro. Emang Jakartanya mene. Di Pasar Rempet. Serempet. Oke, nanti lah. Pasar rumput dan pasar rempet. Iya nih. Aye dari Jakarta. Iya Jakarta. Naik bus. Bus lain biasa tuh. Ya, dari bus. Iya. Ngelewat ke Rewet Temer. Liwat. Iya. Iya liwat. Rewet Temer. Belek. Belok cilet. Belok atuh ga. Iya, belek ke Ah kiri. belok ke kiri. Ke kere. Di kere. Iya. Naik engket. Naik angkot beneran gitu. Naik angket. Heeh. Tete kelere. Deet. Kelere. Lari. Nah, di kelere Ya. ada celeng. Oh, celeng. Salut. Saya celeng. Kasih mah budak dirinya kekejetan. Gak saya nama dikenakeun, naik kenakeun. Saya kenal tuh bro. Sok kenakeun tah. Ku baturna. Iya. Si bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau teh hidang. Bisik Hah? ngadadak di dieu teh dicoto sirup. Oh, lo siapa? Kuno akan naik mau. Balik adik. Bener hidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dia rencangan Zamu, rencangan Papais, Buset. rencangan Bugis. Aing rencang samu mah aing jadi jengkol meureun. Teh hidang. Salam. Ngaran. Oh, kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Ya, coba tentang bapak dua, ibu dua. Bapak, ibu-ibu. Wah, macam mana pula? Jawab sekarang. Disingkat-singkat. Pokoknya satu nanti siapa masih disingkat tuh aku masih ya. Weh, bapak saya tidak disingkat. Tong bapak-bapak. Singkat. Bapak, ibu-ibu. Tong Oke. bapak dua, ibu dua. Berarti kalau saya nyambung wae. Weh, amit amit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, iya udah boga hutang. Saya tak ngomong-ngomongkan hutang belum. Aing bingung ku Bang Emo. Nyoba mana? Ku tukang sayur ditagih we ka kau. Aing Pak. Sia tuh dah ngebawa hutang we ka tukang sayur. Ayo kita kenalkan benar. Ibu-ibu, bapak-bapak, perkenalkan, inilah dia tulang yoga. Ya, yang misalkan dia tulang yoga bere kan anjing. Siapa berkata teman-teman? Season kain deh. Tulang itu artinya itu siapa? Oh, jadi Siapa? tulang itu artinya siapa? Siapa? Oke, siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan, tulang yoga geus koropos. Goblok kan para rotong we. Bener tuh. Oke siap. Iri, sekali lagi. Siap, kenal pangaran aing. Siapa? Kenalin dulu. Mas Al. Almarhum. Mas Al di dalam RCTI ini ya. Wah, temiri-miri baca. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah Encip Yoga. Nusok. Kela. Aing pas tungtung nama ngeunah yoga. Eta pas hareupeun yoga na Ecep yoga. Udah saya teh bikin capan meureun. Cep Yoga. Cep yoga. Cep Yoga. Mohon. Nah enang sih kenalkeun kabeh lah kapan adi ayeuna. Berarti urang sarena geus dikenalkeun. Geus dikenalkeun. Nu kahiji kumang teh di nu kaduana teh Mang Jangkisnya. Mang Jangkis Nu kan katiluna Kang Alpian. Alpian. Nu kaopatna Kang Riki. Kang Riki. Nu kalimana Kang Yoga. Aliando. Hah? Aliando. Bari daga tuh Aliando mah kasep. Pasti ngalena goreng patut atuh. Emang Aliando kasep itu? Ya kasep batorennya mah. Oh nyai mah alina si Aliando we atuh. Komo anda Aliando melalui kasep. Oh leuwih kasep. Heuh. Nyanggeus urang sepupuna si Aliando. Supupuna Aliando mah komo. Pak kasepna. Oh kasepna. Heuh. Nyanggeus tuh aing jadi dakina si Aliando. Nah, cara pas cocok. Goblok sia mari daki cocok wae. Ngerakeun sih teh nyin ngerakeun yo. Ya tuh kumaha. Tuh ngerakeun ku teh Ida tinggal di hareup. Nah, Tuh teh Ida. mana di teh? Tuh gedeung tuh dadeung. Tah ayeuna mah ayeuna urang ka dieu teh bener rek ngahiburnya. Urang ngahibur urang tampilkeun urang tembongkeun bobogaan urang sarerea gitu teh. Sabodo teuing lah. Jadi dia arek tampilkeun, Ya. arek nembongkeun emang aing mikiran. Iku nasi mana? Mau rungkut. Iya mah bobogaannya pangabisa gitu. Sabodo teuing. Arek nembongkeun pangabisa ke arek teu emang aing mikiran. Saya pikiran anak tuh. Aing mikiran BBM naik aing mah. Oh, BBM naik udah jadi pikiran kan pemerintah iya tuh nguruskeun na. Oh sia teh ente mikiran kumaha aing BBM naik. Pabrik-pabrik bisa demo, demo. Ya, ulah gitu, ulah hoak, ulah hoak. Ya pemain calon KPG yo gaji teh 800.000 irah 1 juta na. Oh, nyangke kurang-kurang eta kabebinan. Gaji si Yoga mah diwerekeun ke cenah 500 setengah juta lah gitu. 1 juta. Heeh. Tadi lain 1 juta. Heeh. Dina mah di dieu teh seueur Bapak Lurah. Loba enak Bapak Lurah. Aya Bapak RT. Bapak RT, Ibu Bapak RT. Tah ayeuna urang tampilkeun lagu calungkeun naon nya ka calung lamun teu pake MH tah. Nah, bener. Urang lagu calung salagu calung. mah ge maneh nuturkeun masing-masingnya. Urang dicontohan heula salagunya. Ah, sok. Urang laguna dagopak. Dago pakat. Tresna mekar ieu di dagopakan.
Utuy buah kaum Ricik namanu jeung seorna angin belit asih kahari oyak nadahan musikeun remang panangan silih tepang lempang mapai dako pakar geus nganteun ka pakantenan dako pakar ceuk beja cenah ceuk beja dako pakar ngarekahan ceuk beja cenah ceuk beja dako pakar gantian kuring waca ngahajak arek balaka sugan angin wasaeun tepikeun sora pangbejakeun kaguhan basa eta ceuk manehna kuring pageta hirup di tempat utara dako pakar geus nganteun ka pakantenan dako pakar langgeng nyampeana dikenan ceuk beja cenah ceuk beja dako pakar ngarekahan ceuk beja cenah ceuk beja dako pakar